Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dina acara anu maneh sareng wakepo urang sami-sami neraskeun jejer carita nu katunda kamari si Rawing Kiwari. Kumaha? Aduh, kaparigelan si Rawing memang luar biasanya. Mohon beki dieu si Rawing beki pogot kalayan kasugri mitra-mitra anu biasa ngadangukeun acara dongeng Kiwari garapan wakepo Kiwari neraskeun si Rawing Kiwari. Lah luar biasa nu mawi kadelali jejer carita si Rawing Kiwari wilujeng ngadangukeun. Ih, pemikiran eta ari mama ujangan eta we nu jadi pikiran emak mah. Kumaha lamun bapak ujang nepikeun kacilaka lantaran tarung ijen bawa senjeun ki buyut ireng. Pokona mah uing geus yakin mah pawing bapak uing mah pasti bakal menang. Si buyut ireng pasti ele mah. Tenang we lah, ulami lu mikiran atuh mah. Kulutrak brai panto hareup muka. Bah Uca geuningan nu datang teh ngareret ka si Keling sangeusna diuksi lagi gireun pamajikanana teh lila terus nyarita. Ki buyut ireng mah rek terus ngeueum cenah badanannya. Nya buku jang Keling rek terus ngeueum cenah jadi bisi geus tunduh mah sarewe ti heula cenah da pasti lila bet araraneh teuing ti peuting kieu kalah kabet ngeueum maneh. Urang mah tiris kakara keluar oge mah kalah kahareudang cenah. Teu ngeunaheun jelema sakti mah. Nya geus lah keun bae manehna mah bieu kamu pugunya geus kitu dah keun bae lah keun antep. Nya pugu kami oge bete keur ngobrol jeung Jang Keling anu si mana horeng geuningan anakna Jang Rawing nyari keur urang mah sarua syukurna jeung bungah we nu aya. Komo lamun ka dieuna bareng jeung Jang Rawing mah duh dibagiakeun pisan meureunnan ku urang teh nya lain kitu manehna. Nya bener da bugu baheula oge ngan sakali-kalina tepung jeung Jang Rawing teh. Bisi geus tunu atuh Jang Keling sok we ka itu golerkeun da geus diberesan gona meulin. Ceuk Bah Uca ngareret ka pamajikanana. Pamajikanana unggeuk bari nembalan pondok. Ti tadi kene oge geus teu beres rasan teh geus beberes datu tinggal goledag. Si Keling sering ngabagi paneutupna ka pribumi. Teu lila terus nyarita. Uing mah da can tunu oi. Bisi rek sare mah sok we lah Bah Uca jeung Mak Imik teh heula uing mah. Engkeun di dieu heula oi bari ngadaguan ki buyut ireng sok maneh bisi rek sare heula mah ka itu uing mah rek di dieu heula. Bah Uca silih teuteub jeung pamajikanana. Mak Imik nu harita nyarita. Nya atuh ari kitu masok da mah geus tunu ieu teh Jang Keling. Baturan heulaanan ka nya manehna. Mak Imik da geus tunuheun meureunnan terus ngagoloyoh ka jero. Nya kitu Bah Uca bete kuateun lila maturan ngobrol teh. Akhirna mangan ukur tinggal sorangan si Keling nu masih keneh teu ingkah ti tempatna. Si Keling ngagoler maksudna gegelehean karep bari rek ngadaguan datangna ki buyut ireng. Ngan ngadadak ceuli si Keling anu sok sanajan dina kaayaan pangawak macan manjing upama boga kamampuhan kitu, tapi lantaran si Keling ti leuleupik dieusi ku kakuatan jeung elmu ti Ki Jaraswuki katut guru gaibna nya teh Eyang Waluki. Ngajadikeun daya tangkep panca indra si Keling mibanda kaseukeuten anu satata jeung jago nu geus masagi elmuna. Si Keling bisa ngadenge aya sora anu ngomong di luareun imah sanajan kadenge nalalawunan tapi cukup jelas pikeun ceuli si Keling. Heh. Sia. Lain ngajero wae pura-pura. Deh. Pi api sia. Keluar si Keling. Budak setan. Keluar. Lamunnya si lain ngarasa jadi anakna si Rawing anu ceuk beja mah jago. Keluar deuleu. Ya sira bapak si lain, sira si Rawing aya dina leungeun dewek. Keluar si Keling. Kitu kadengena sora nu nyarita teh. Si Keling curing hak cengkat tina ngagolerna bibirna ngagerendang nyarita sorangan. Sanu ngomongnya jadil teh. Jelas tujukeun ka uing teh caritaan teh. Ah, yang nyarek ditingali ku aing sia keluar. Kurang ajar. Jadol teh. Si Keling kawilang budak nu tara ngarasa keung atawa sieun nying hareupan kaya naon bae. Panto hareup dibuka lalaunan di luar poek teu katingali aya jiring jalma. Cerelapung si Keling luncat keluar ti jero imah. Hatena beki panasaran sabab ieu jelas nu nyarita ti jelema lain jurig kitu ceuk pikirna. Celegedeg dua suku si Keling napak dina lemah di lebah buruan imah. Si Keling muterkeun paneutupna ka sabudureun eta patempatan.
Curila cung aya jirim nu make baju sing sarwa hideung kaluar ti tempat nu poek. Mangsa napak dua sukuna kana lemah ngabedega nangtung teu jauh ti hareupeun si Keling, katingali dina leungeun katuh eta jirim aya buntelan anu dicekelan. Si Keling harita nelak-nelak jirim nu datang ku kaseketan panona. Tapi weleh teu apa lantaran beungeutna diteregos ku kain hideung. Sama nih teh, nu ngomong dia ditujukan kawinnya yang make teregos sagala keningan. Iya, biasanya nu kieu mah bangsat yeuh, bangsat maneh teh nya. Si Keling nanya sikapna tetep tenang sigana teu jauheun ka ngarasa sieun. Ari jalur rampang nu harita nembongkeun memang ngahaja make baju sing sarwa hideung jeung diteregos sagala rupa beungeutna ngarah teu apaleun si Keling. Malah dina nyarita oge ngahaja jalur rampang ngarobah sorana. Hei, Keling. Si lain bener-bener anak Sirawing, ha? Lamun bener-bener syukur deuleu. Sabab ieu dina buntelan nu aya dina leungeun katuh dewek. Ye silah bapa si lain, Keling. Bapa si lain geus kojor ku leungeun dewek. Si Keling neutup seukeut kalabah buntelan anu aya dina leungeun katuh jalur rampang, serenge si Keling seuri bari nembalan. Uingnya oge lain kolot tapi maneh tong ngabobodos ya euy. Aing mah moal beunang ditipeng dalam moal, maneh mah tukang tipeng. Manya ya sirah meniwa getihan kitu euy. Maneh mah kaleulewihan ngawadul teh euy. Sa maneh nu sabenerna, bejakeun sia ka aing. Sikap jeung caritaan si Keling bener-bener gembleng ku kawani. Jalur rampang neutup seukeut bari nyarita jero hatena. Jelas, ieu budak teh bakal jadi cucuk rungkang ieu. Leutik keneh geus jumago kieu komo lamun geus gedena meureunah. Gelo ieu. Komo lamun geus gedena ieu budak nu kieu. Nu kieu patut nu kudu dibasmi teh. Pang-pang nama ieu mangkeluk ulah nepikeun ka ngawaris ilmu bapa aing. Piraku aing anu jadi anakna teu bisa ngawaris ilmu beduk ireng jeung muara baraja. Puncakna ilmu bapa aing. Rasakeun sia. Dipodaran ieu mangkeluk teh ku aing. Ulah sambatkan yaya sia. Ulah kela-kela munang kurang ajar. Wani-wani rek nipeng ka aing euy. Ngajagos ya. Manya ya hulu menang madek tapi eueuh getihan blon sia. Rek nipeng. Hulu muning lamun dipencet ngucur getih namanya. Dasar wakanya ho belagung belak baksya. Aing mah moal beunang katipeng eueuh dot kirining naongna sia. Kunaon maneh ka kacicing euy? Sia nya kuingnya. Maneh arek ngabangsat euy, teu bogalna naon euy bah ucamah. Lamun arek babadog kanu beunghar atuh belek maneh mah. Jalur rampang memang geus gemes ti tadi keneh. Malah kawilang geus boga tekad goreng ti sabang praker aya di lembur Kalingga keneh. Harita jadi beki muntab amarahna. Sanajan manehna meunang gambaran jeung bejang ngeunaan kayan si Keling anu jelas lain budak biasa, tapi ilmu silat jabar layang anu kacangking kumanehanana kawilang ilmu simpenan Ki Buyut Ireng. Sajabana ti ilmu weduk ireng katut aji muara braja. Montong aja belum kamana karep sia deuleu Keling. Maneh teu kudu nyaho saha aing. Nu penting maneh kudu modar ku leungeun aing dina penting ieu. Kaluarkeun ilmu jeung kakuatan maneh deuleu Keling. Sirawing bapa si lain geus dibinasa tinggal ngaran. Tinggal ayeuna maneh nu jadi anakna. Si Keling lamun seug kulitna bersih sarta didawanci beurang tangtu bakal katingali parobahan atawa riuk beungeutna. Nandakeun manehna oge kahudang amarahna ngadenge caritaan jalur rampang. Tala moal sia maneh bangsat. Marukanan aing rek sieun ku maneh. Eueuh dot kirining naongna euy aing kudu sieun ku maneh. Si Keling mah moal sieuneun ku kayaan maneh nu make baju jeung diteregos siram sia koplok. Sok sia maju. Nya mah hayang maehan aing. Datang-datang sia make jeung rek maehan teu pupugu setan sia. Barokokop sia. Eueuh dot kirining naongna aing mah kudu eleh ku maneh setan. Jalur rampang geus beak kasabaranana. Leuwih ti kitu sok sieun kaburu datang deui bapana Ki Buyut Ireng teh kadinya. Geus teu miceun deui waktu langsung harita. Naraja ngagunakeun jurus tina ilmu silat jabar layangna. Si Keling jorelat luncat nyingkahan panarajang lawan dibarengan ku rasa kaget.
Sabab kakara ayeuna manehna nying hareupan tandang lawan anu kacepetan gerakanana bener-bener di luar dugaan. Si Keling surti kana kayaan dirina anu kudu mampu gesan ngungkulan kakuatan lawan, lamun teu hayang binasa, teu matak aneh lamun harita ngagunakeun jurus jarji sakti. Mangsa bantrok kakuatan ngaliwatan leungeunna masing-masing. Si Keling ngaranjug kagetnya kitu di jalur rampang, sabab kakuatan marengan kana ayana bantrokan ngajadikeun duanana pada malundur ka tukang. Duak dukes, cengkang, balik dog, jalur rampangan ukur mundur salengkah satengah. Sedangkan si Keling mundur aya kana 4 lengkah, tapi kitu nate si Keling langsung luncat maju dina rajang. Iya sia. Ya. Cakaran ramo-ramo leungeun si Keling memang kawilang ngabahayakeun. Tapi jalur rampang tang tue beda jeung lawan-lawan ukung si eleh ku si Keling. Jalur rampang moal jadi rajana jago di daerah Karang Jago, upama teu mibanda ilmu jeung kakuatan anu punjul. Ngagentak luncat kagigireun si Keling bari metakeun sukuna nu katuhu ngajejek iga burung si Keling. Ngan untung si Keling gancang ngajolaikeun awakna ka tukang lepas tina jejekan suku lawan. Atuh puguh jalur rampang beki nambahan kakagetna. Ari sabab manehna teu nyangka upama si Keling boga kamampuhan anu saperti kitu. Bangsa tadi bantrok kakuatan upama segminggang di jago biasa, geus tangtu bakal potong leungeunna sarta tatu di jero. Tapi si Keling lain bae bisa nahan ayana bantrokan kakuatan, tapi bisa langsung ngarangseg maju deui. Dua jirim adu hareupan di dina kayan kasayagaan dirina sapinuhna. Jalur rampang geus terek satengah-satengah deui ayeuna mah dina metakeun jurus-jurus ampuhna. Sedangkeun si Keling oge bisa ngarti kana kayaan nyiapkeun diri geusan metakeun jurus jadi sakti, ilmu anu geus moal bisa ditandingan sigana ku jalur rampang. Kitu ceuk pikir si Keling. Kusababnya tak kapanan dina petakeun jurus ampuh si Keling oge bisa ngarti kana kaya nyiapkeun diri geus metakeun jurus jarji sakti teh jeung jurus Bajrakila kawilang 2 ilmu andalan si Keling. Pamahanan tinu jadi bapana teh ya. Sanajan sakumaha jagona Keling aya paribasa tak moal ngaluhuran sirah deuleu. Waina kitu leuwih hade geura tatan-tatan pikeun modar sia ku leungeun dewek dina waktu ayeuna. Jalur rampang boga keyakinan dirina tangtu bakal unggul. Si Keling harita mencerong ka jalur rampang memang pikeun si Keling teu apaleun upama jirim anu rek binasa ka dirina teh nyatana jalur rampang. Anu geus sidik eces Atra Pertela anakna Ki Buyut Ireng. Lamun rek maehan uing teu ngomong wae sia euy. Sak lah aing geura paehan ku maneh. Lamun teu bisa uing si anu maehan maneh. Ngajagos ya, sak aing mani kene tarung jeung maneh aing mah. Allah ari kudu eleh ku maneh mah. Allah dot kiriming nongna aing mah. Angin samberan panarajang si jalur rampang kawilang mata linu kana kulit jeung tulang. Tapi si Keling kawilang tileleutik geus dilatih dina hal ilmu silat sarta sakujur awakna dilapis ku kakuatan tina khasiat minyak kawedukan ngajadikeun panarajang lawan teu pati gede pangaruhna pikeun dirina. Tapi ilmu silat jabar layang mangrupa ilmuna Ki Buyut Ireng. Anu tangtu ini banda ajen tahapan leuwih punjul batan ilmu silat anu kacangking ku si Keling. Pematak aneh lamun dina hiji kasempetan anu hade 2 kali runtuyan tenggelan jalur rampang ngegedor kana lebah dadana si Keling. Tirak ceblod. Waduh. Maneh bener-bener jagoan euy. Aing bisa kabenangan ku maneh. Si Keling ngagero bari awakna ngabangkieun mundur ka tukang dibarengan ku muringis nyengirhan ka nyeri. Sakilat si Keling mancukeun di tangtunganana terus ngawangun di pasangan jalur rampang kerung bari nyerita jero hatena. Edan ye. Anak setan teh nyaan boga kakuatan nu teu disangka-sangka. Mampu nahan gedoran tenggelan aing sakujur awak siga nu ditlapis ku kakuatan anu aneh. Tapi bet asana teh pamohalan upama diri aing teu bisa ngelehkeun ieu mangkeluk anu ngaran si Keling. Sanajan dadana karasa nyeri, tapi si Keling teu nembongkeun diri ngarasa nyeri, malah sorot panon beki hurung neuteup seukeut ka jalur rampang. Bener-bener jagoan aing bisa kebenangan ku maneh euy, tapi si Keling malah make kudu kapok sia. Eueuh dot kiriming nong aing kudu eleh, kajaba lamun aing geus ngajolo
kurang buktikan dulu si Keling dewek leuwih hade pae di petempatan upama teu bisa maragatkeun jiwa maneh. Ya tuah. Curelatung. Jalur rampang luncat dina rajang leuwih hebat batan tadi malah ayeuna mah kawilang jurus-jurus simpenan nu dikaluarkeunana. Sanajan si Keling usaha sateka pola ngabendung daya panarajang lawan dibarengan ku ngalapis diri, malah ku ulin karuhunan jeung sabagian ulin jatiruhun warisan ti Sirawing nu jadi bapana. Tapi tata gerak jeung panarajang Jalur Rampang lir upama nunutup kana ruang gerak ilmu silatna ngajadikeun si Keling kalabakan dina nying hareupan tandang lawan hiji kaayaan anu kakara ayeuna dising hareupan ku si Keling. Dina kaayaan anu memang geus teu mampu dibendung deui ku si Keling, runtuyan peupehan jeung tenggelan sarta tajongan ti Jalur Rampang hantem kana anggota badan si Keling. Tiwak, jebrot, jebet, tiwak, terus cengkang kebut si Keling hari tangga gedebut rubuh nang karak bengkang. Tapi gancang ngorejat ngoneal di hudang sanajan sakujur awakna karasa nyeri, tapi si Keling bangun tumalire kana eta kaayaan. Jalur Rampang nepi kagogodeg kaget dina hatena sabab upama panarajang nabiekeun akan jago-jago anu sejana geus tangtu mampu ngancurkeun bagian jero anggota badana. Tapi si Keling bisa ngorejat ngoneal hudang li sarta langsung ngawangun pasangan. Ngan Jalur Rampang bisa ningali sanajan nya si Keling boga daya tahan anu luar biasa, malah kabilang daya tahan anu teu dipibanda ku jago-jago anu sejena, tapi tangtu kamampuhan si Keling oge aya batesna. Si Keling jalma biasa anu diwangun ku kulit jeung daging sarta getih, lain urat kawat balung beusi, upama terus-terusan digempur ku panarajang Jalur Rampang geus bisa dipastikeun tangtu si Keling bakal ajal binasa. Dumasar kana eta tinimbangan beki panceg kayakinan Jalur Rampang yen si Keling dina waktu anu moal lila deui geus tangtu bakal ngalayang jiwana ku leungeun manehna. Geura sambat lindung bapa maneh Keling, beuting ieu si lain jado pasti jadi modar ku leungeun dewek. Montong lo bapa molas ya, tarimakeun ye. Jalur Rampang ngarangseg maju deui beuki ngaronjatkeun ajen ilmu silatna lantaran hayang buru-buru bisa ngabinasakeun anu jadi lawan. Si Keling nyobaan sateka pola ngabendung panarajang lawan ku cara ngagunakeun sakabeh kamampuhanana. Tapi Jalur Rampang memang nyangking pangarti nu aya di saluhureun si Keling. Runtuyan tajong jeung tenggelan Jalur Rampang kena di bae sini susul kana sakujur badan si Keling. Ngajadikeun si Keling ngajengkang ka tukang rubuh maring lemah. Tirak! Jebet! Jengkang kebut konea si Keling hudang di jarig jeug. Dari deg awak semudoyong kahareup lengkahna jajarig jegan. Ningali kaayaan si Keling kitu Jalur Rampang seuri dina hatena geus pinuh ku kayakinan runtuyan panarajang sakali deui geus tangtu bakal namatkeun riwayatna si Keling. Tapi nya kitu Jalur Rampangan ukur boga rancang jeung kahayang. Sabab memeh laksana maksudna kadenge harita soraki buyut ireng sanajan acan katingali jelemana tapi Jalur Rampang jadi kaget anu lain dikieuna. Keling, geus sare acan euy. Lamun milung umang ngeunah euy seger. Kumaha keur sare acan Keling? Jalur Rampang sanajan bari jeung hanjelu hatena, tapi gancang ngajorelat luncat ninggalkeun eta patempatan sabab lamun masih kena aya di dinya geus tangtu dirina kudu adu hareupan jeung ki buyut ireng anu jadi bapana sorangan. Jorelat, les jirim Jalur Rampang diteureuy ku beleg-begna peuting. Lila katingali ki buyut ireng datang sedengkeun si Keling anu masih keneh ngalengkah jajarig jegan. Awakna beki doyong ka hareup anu saterusna terus rubuh nang kuban bari teu inget di bumi alam. Cung ki buyut ireng luncat ngan sakilat geus aya di gigireun si Keling nu rubuh nang kuban. Naon ilain Keling? Montong ngahuruyan di leukeut dewek euy make jeung nang kuban dina luhur tanu sagala rupa. Ngeunah geura ngeueum euy, ngeueum maneh di walungan deuleu Keling. Ngeunah teh marukanan teh. Ki buyut ireng terus cingogo ngabalikeun awak si Keling. Katingali paroman ki buyut ireng muka kaget waktu ningali kaayaan beungeut jeung bagian anggota badanna si Keling anu siga balareu. Ki buyut ireng luak liuk bari ganggerenna ngomong sorangan. Lah kunaon si Keling teh? Bet lain heureuy geuningan tapi rubuhnyaan. Milik dina kaayaan nama jelas sakujur awakna kebenangan ku tenggelan nu ampuh. Saha nu geus wani-waninan dasa jeung nyaya ka si Kelingnya.
kurang ajar wawanyanan mangkeluk teh wani kurang ajar ka calon murid aing Ki Buyut Ireng bisa nengetan secara jelas ayeuna mah si Keling calon muridna memang geus patelak ngadu kakuatan sarta rubuh kapiuhan. Bari teu lila terus nyarita ditarikeun. Oi, jelema nu geus wani-waninan dasa kasih Keling murid dewe. Temongkeun si ajirim si lain. Temongkeun. Oi, jelema nu geus wani-waninan dasa kasih Keling murid dewe. Temongkeun si ajirim si lain. Jeung dewek ye si Buyut Ireng lamun wani mah setan. Kurang ajar sia kumaha wani ngaganggu jeung nyaya ka murid dewek, Keluar setan. Keluar. Ki Buyut Ireng memang bener-bener teu tarima ningali kayan si Keling sarupa kitu. Tapi panggerona Ki Buyut Ireng geus eueuh nu nemalan iwal ti sora papaes peuting nu kadenge dina waktu harita. Ki Buyut Ireng cingogo deui neuteub antep ka si Keling nu masih keneh tacan inget di bumi alam. Hei, Keling, Keling hudang euy. Banyak murid dewek make kudu gogoleran dina luhur daneu. Hei, ilaing calon jago nu moal aya tandingan jamak geus sakieu mah. Hayu hudang eling kenya, eling Keling. Pipi si Keling harita ditoelan ku curugna Ki Buyut Ireng. Tapi tangtu lain satoel-toelna sabab ngadadak harita si Keling melisik sadar tina kapaehanana. Ya mana saya mana Ki Buyut Ireng nih. Aduh, gelo teh aya nu ngajakan tarung kawin ki euy. Hebat ilmuna gelo tah. Duh jadol teh. Wing nepikeun ka ngagoler teh inget naon-naon. Aduh, nyeri euy sakujur awak uing ki. Duh, gelo tah. Dasar Si Keling nyengir nahan ka nyeri. aduh alah Ki Buyut Ireng kawilang jalma nu geus nyangking pangarti nepikeun kana tataran aji kasakti bisa ngarti. Yen jadi lawan si Keling mibanda kekuatan jeung ilmu nu aya di saluhureun si Keling. Bisa kabayangkeun upama lain si Keling nu jadi korban gempuran panarajang lawan, geus tang tuburak-rakan ancur sakujur awakna. Eluh, waktosna geuningan parantos teu nyekapan, atuh cag urang cekapkeun dugi ka dewe heula atuh acara Dongeng Kiwari neraskeun carios Sirawing Kiwari garapan Wakepoh Kiwari permios.